Pedaran Sunda, Kadaharan Sunda, Surabi. Assalamualaikum sadayana. Tepangkeun wastapun Silda Argianti di kelas 12 IPA 2. Di dieu abi bade ngajajarkeun cara ngadamel surabi. Pedaran Sunda. Pedaran Sunda nyaeta wacana anu usina ngajentrekeun tur medarkeun pola kagiatan anu mangtaun-taun sarta jadi hiji kabiasaan dina diri orang Sunda. Boh dina segi prosesna jeung tujuanna. Kadaharan khas Sunda loba rupana, aya nu amis, aya nu haseum, jeung aya nu lada. Salah sahijina kadaharan Sunda nyaeta surabi. Surabi nyaeta olahan tina tepung beas anu geus diuyahan jeung parudan kalapa diasupkeun kana citakan tina taneuh nu dipanaskeun make suluh. Sakapeung mah di leuweurna sok dipurudukan oncom. Biasana dijual sisi jalan isuk-isuk keur opieun. Aya oge anu dicampur gula beureum make santan. Parabot jeung bahan-bahanna. Bahan-bahanna nyaeta tepung beas, uyah, cai, tarigu, jeung parudan kalapa. Parabotna nyaeta wadah, entong, jeung citakan surabi. Lengkah-lengkah nyieun surabi. Hiji, campurkeun tepung beas, uyah, parudan kalapa, make tarigu sacukupna kana hiji wadah. 2. Tambahkeun cai sacukupna kana adonan. Aduk nepi ka galo. 3. Panaskeun citakan surabi. 4. Kucurkeun adonan kana citakan anu geus dipanaskeun tadi. 5. Tutupan adonan nepi ka tutung sabelah, teu kudu dibulak-balik. 6. Antosan sababaraha menit dugi ka adonan asak. Lamun geus asak, jait teras kana wadahkeun. Disayogikeun we. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.